Tepangkeun nami abdi si pahuana di kelas 10 IPS 2. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna. Cicing di hiji saung gubuk nu geus reyot. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entok. Hiji-hijina Mang Julin kacida nyaaheunana ka sakadang entok teh. Bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya malih garwa mah hiji poe manehna indit ka sawah isuk-isuk pisan. Manehna geus indit kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabibinihan sawah. Ari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge ari entokna dikencarkeun di buruan gubuk teh tara aya balik ti sawah kanci wariak layung. Mang Julin kacida laparna manehna ngadeuheusna ka Pangeran, "Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar meureun dahar nanaon oge bisa." Mang Julin teh dahar ngan jeung uyah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampihan entok di juru isuk-isuk keneh. Mang Julin kahudangkeun ku King Labanan nu aya ti juru imah. Panasaran manehna tuluy cahyo gegurilingan teh disampeurkeun. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacida serabna teh tina kandang entok. Sing horeng teh entogna endog emas. Mang Julin pepereudeuyan ngap-ngapan entok teh manehna kacida bungahna. Eta endog emas murni bisa dijual ieu mah gegerentesna. Poe kadua kitu deui entogna ngaluarkeun endog emas deui hiji. Kitu saban poe sakadang entok teh ngendogan emas hiji. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar manehna geus boga sawah sorangan. Imah gedong, balong, ternak entok jeung harta liana nu mucekil. Entok teh nyaan mawa rejeki ka Mang Julin. Hiji poe Mang Julin ngarasa cape mun kudu unggal poe ngadatangan kandang entok pikeun mawa endog emas pira hiji teh. Mang Julin sasadian bedog keur ngabeulah entok ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehna teu kudu mawaan unggal poe ka kandang entok. Ari geus dibelah entok teh teu kaciri emasna acan, malahan entok teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenahan hartana, manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dipake ka bubut.